Wah, nah ngajak jajan tadi dia. Aing disararian kieu. Kena aja cung urang teh jajan ieu teh kenaeun tempatna. Dahan kumaha sararam kieu. Kieu wae aing teh curhat wah. Bingung adi urang dek ka dieu dek kanjang cicing di imah gitu. Kurang di Paraban naon? Sapopoe ge urang lieur ya. Puguh-puguh ting hayam kurang di Paraban gampang. Perewe puut aja layar. Emang di mana teh di mana? Di kantor. Tua aja kobro teh tong geget tua ya aturan boga buduk. Ieu sih loba sieur. Cung. Ari si Boy geus dibejaan acan. Teu ka dieu. Geus kurang dibejaan ting. Kamana jelema teh mah hararese pisan. Abong bolon kumaha nya? Cung urang teh rek nyingsinan si Boim. Si Boim sieunan pisan, Cung. Borangan sih teh. Jadi urang udah kumaha mah? Mana weh nyarita nu serem-serem. Lah, kumaha we? Wah, janjian di tempat nu kieu jeung poe guru uncang wae. Naon da caang sakieu mah? Ong poe kieu Im, urang teh ngobrolkeun yang mana Im? Naon mah? Apal teh kamarin disasak? Atuh geus ngobrolkeun eta kemarin geung. Sia Im, kamari ge nya eta aya nu naik motor ditutur-tutur ku awewe sia. Geus loba dia. Ya urang mah. Urang geus sieun. Deng, cung, lama baliknya. Tung balik ke heula. Ya urang jalan teh can beres. Kamari ge nya aya jelema nya puasa. Senin Kemis dipikeun ka maotna sia eta. Cung maot. Tama alus sunah tuh Cung. Lah bayangkeun kieu nya. Ayeuna puasa di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, buka Jumaah. Sok bayangkeun deng. Cung, ari mana eta seremna di belah mana? Tuh urang mah lain nyarita serem. Nyarita we urang sapopoe biasa. Ieu mana mah jeung hitut teh. Bahambu peuteui da aing mah. Borangan deh. Teuing mah henteu. Wah, rek naon ngariung di dieu teh? Urang teh rek ngabejaan ka maneh Im. Jadi teh sok aya peuting hayam kongkorongok. Emang naon wa kitu tanda-tanda kongkorong teh hayam? Sok aya tanda-tanda we. Naon? Urang mah heula. Wah. Nah, bau. Seket aya hayamna. Buah-buah kadengeun urang ngomongkeun. Im, naon itu bodas Im? Mana tuh? Bener Im si Udeng gara-gara ini. Cicing balik ah. Acung. Cung. Bener si Acung tega. Iya naon? Naon ieu nya? Buah-buah ju. Pri. Kemana Pri? Boeng ke naon di dia bating-batingnya? Iya nungguan si Acung tuh keluar. Abis teh neneangan balik ieu pengajian barudak ngareuweuh Im. Emang aya naon barudak Pri? Eta tadi berang-berang si RT keur sare ge padahal mah beureumna teh keur dipeureum-peureumkeun. Kadang dipeureumkeun nyaan Im. Naon si Cukup? Pri adinya bingung ngomong naon? Eta tadi teh urang teh berang-berang si RT ka imah. Cenah ieu umumkeun ka barudak kerja bakti cenah nyieun ieu kantor RW ting naon ting kantor posyandu pokona mah isuk teh kerja bakti kitu. Tapi ai teh dititah ku si RT Romli. Si RT Romli. Munggah urang munggah. Kumaha tuh Im? Abet embung Im. Munggah si RT mah kopet. Kopet kumaha Im? Tara mere rokok mun kerja bakti teh. Manya urang kudu nyuguhan si RT anu kerja baktina. Aduh, kumaha tuh nya Im? Urang mah kan geus nganyakeun ka si RT Im Nya wilujeng we eta mah Pri duaan. Urang mah moal Kumaha tuh Im Pri, balik. Si RT heula. Baliklah. Moal mah si RT heula can beres. Sakitu sieun sa. Mau Baliklah.
Ayo bari. Si masih Yunan. Ayo bari kaki. Budak reka saha? Ngak pelengok. Jang, gede. Aya naon, Pak? Mana reka mana? Cing lah tong lobananya, lieur kerenangan alamat. Dari mana reka saha? Padu poporongos teh tanya ku kolot teh. Nah, neuk bis di bejaan neangan alamat. Bener aing budak setepakot ka di kiki, jeung teu apal di jelema teh saha urang ieu. Mana apa saha urang? Teu hayang nyaho. Bener ieu budak. Geus minculak. Urang rek ka masjid. Gara-gara maneh aing jadi telat di ka masjid. Ah, teu urusan, urang maek neangan si Acung. Neangan si Acung. Dari mana rek naon neangan si Acung? Neangan da lancik urang. Uluh. Adina si Acung. Si Acung bener kitu boga adi. Tapi ningali bentelu jeung betekokna nih sarua kieu. Mana bener gitu adina si Acung? Ai bapak polisi lain loba nanya wae. Urang mah dina si Acung, balik di lembur. Maneh teh tadi ku aing ditingali-tingali. Ningalian ka luhur wae naon dari mana di luhur? Ya, melawan ka dieu, urang di dieu. Urang rek ngomong ka maneh. Nu maneh adina si Acung, cing ciri-cirina kumaha si Acung? Nah, kolot-kolot teh kepo. Nya kitu we bentukan si Acung mah jiga urang teu parugu. Bener ieu budak ku teh campelak. Tapi ieu mah bener beda jeung si Acung mah euy. Mau wanian si Acung teh gemulai. Terus mana enak rek ka mana? Rek ka si Acung nyawa alamatna. Anterkeun ka si Acung. Eta si kehet wanian ka aing nita. Lieur aing jadi warga di dieu teh. Ditahan we terus. Ari jeung teu diberek kopi rokok. Lieur aing si ate mah. Duh, Mang. Hampura mah. Latihan. Latihan sok pri bantuan pri. Iya, Mang, nu kudu diberesan teh. Heeh, pri Ieu teh naon, Mang? Apaan itu ke kantor RW, pri? Aya geus konsumsina, Mang. Bobora pri tisuk-isuk di ka tengah poe kieu eueuh nu manganan rokok kopi. Pri, sosok bantuan atuh pri kalau nak cangkeng. Pura memang ribu atuh. Oh, heeh. Mang, iya kudu dipindah-pindahkeun teh. Heuh, iya pri. Mang, kamari teh. Dungeng nyanggupan, Mang. Barudak arareuweun, Mang. Si RT mah tuh da Mang nitah teh. Sanggeunahna we, Mang. Ream lila-lila mana Mang jadi warga di dieu teh mah. Heuh pri, palebah dinya nama setuju pri. Mana ayo yang ulak cangkeng teh tadi ngomong we terus. Bantuan atuh pri capek sorangan ieu. Mang, poho Mang, urang teh ka dieu teh kerja bakti nya Mang. Belah mana tuh Mang? Nu mana Mang? Iya. Ih nampu atuh pri loba tuh nu mana we. Iya. Mang ieu mah. Naon Siga nangka asak. lapar ya mana mah bawaan beteung eta mah lapar. Anjir kabawa mau sok buru pri Latihan badminton sepi Mang itu order teh. Kumaha eta pri badminton teh geus dipanggil can ku pelatih. Sepi order badminton ge Mang. Latihan we terus panggil teu Pri, pokoknya mah enak kudu kompak pri. Kompak kumaha? Ayeuna mah kumpulkeun warga, geus urang turunkeun lah si RT teh lah. Demo gitu. Heeh, urang turunkeun lah 1000. Setuju urang mah. Heeh, siap urang mah peringkeh pri. Lain nahan nurut genteng kajeng kudu demo maneh. Teh. Kenteng teh. Teu asa diturunkeun teh kenteng teh. Da ieu mah spesial teh. Mana ya? Kenteng teh. Kenteng teh. Ku maksudnya teh ieu teh Kenteng. demo gitu maksudnya demo teh. Kumaha carana dicontohan we demo nu lain. Aneh pri. Demo masak. Masak teh. Lain urang mah bisi we marane.
bisi marane rek ngagulingkeun ka kawasan urang. Siap-siap marane engke. Pri, babari gini nurung pemerintahan teh, tinggal siap. Siap teh. Ieu mah geus aya niatan mana jangan nurutkeun urang berarti. Ye, tadi nama ieu teh ye kerja bakti teh aya duitan. Ngan ku sabab maneh ye hayang nurunkeun urang ti pemerintahan, geus aya mah urang moal dicairkeun. Ieu pagawean ditambahan deui ku urang. Pri, maneh atuh mitina. Ngajak ngagibah atuh. Teu siap teh. Teu siap teh. Teu. Jadi lainna kamarana ieu. Kamari teh Aralim cenah si Boim, si itu Udeng, jeung si eta teh eueuh konsumsian cenah RT mah pedit. Saha nu ngomongna urang ditotong ayeuna keneh geura. Si Boim. Aing sia. Pri, maneh mimitina sok teh duitan Lah mancing-mancing wae atuh ngagibah. Tadi nama rek menang kopi jeung rokok. Da emang si RT mah teu ngomong teu mimitina ge rek aya duit. Tapi heueuh. Beda si atuh mah pelit. Teu mah pura-pura mah. Geus sapri aya mah mungkin bae ya. Dira si atuh mah. Man, belah mana man? Mana lu pesan samping teh man? Jauh kene teh man. Di mana ya? Gak apa. Oh itu. Itu bener. Bener Ayo ya tuh tuh. man. Ayo. Man. Nah, ieu mah sepi man. Geu man kieu man ieu mah man. Ngan buah nu man. Urang naik we nggak buah man. Oke, siap lah. Oke, siap. Ayo. Man anu cicing urang nu naik Oke, man. mana sarungna tuh? Iya. Sok. Gara-gara kamari nyaritakeun karitu aing mah. Jadi keung kemana-mana. Jalan ieu teh jeung geumeun deh teka buah pararoe kieu. Kumaha? Dewak buahana Aduh. Iya samping. Kebeneran. Siap man. Yo man. Siap man. Kebeneran. Geus lila yang rambutan. Sok alungkeun atuh. Rambutanna ka dieu. Nah rambutan ieu mah buah. Wow, blowing. Eta naon di samping. Cek urang oge. Yang ka dieu mah geumeun. Jurig. Nah, jurig. Man, kemana man? Man. Keur naon mana di dieu man? Dan si blowing teh man. Si blowing zaha man? Si blowing kita dinawarkan samping ka dia. Pesen samping rumah ieu teh. Ada man di imah geus kosong man. Geus Wah. komunian heueuh. Man. Asli man. sepi, man. Ayo man. Wah, asli man. Lain jang kela. Ari ngaran maneh teh saha? Pulau nanya wae. Puloh. Maneh teh tadi kurang ditanya. Meni tata krama pisan sa teh. Bener barudak ayeuna ditanya ku kolot sabener-bener ni tata krama pisan. Nu bating tiktokan, main game ta maneh teh. Aya neng jingga. Aya neng jingga. Terus di mana neng jingga? Pas besar kuasa Pak RT. Oh. Terus kumaha ayeuna neng hubungan urang teh neng? Hubungan naon Pak RT? Eta nih. Eta Naon? percintaan teh ya, percintaan urang kumaha ayeuna neng? Itu Pak RT masih keneh. Cik atuh geus kolot mau ngeureun awewe. Cik henteu. Mana ngomong naon? Gitu neng. Kumaha tuh hubungan teh? Duka tuh Pak RT nya abdi pacar ngemutan. Sekedar demutan kurang laksanakeun neng. Sosok erek nganter ka si Acung. Geus kolot teh ngarayu wae. Bener ieu budak teh tadi ka kolot poporongos we pagawean teh. Mane wani ka urang? Wani. Bener ieu budak. Teu
apalin ke urang meureun mana Mas. Bener mana wani? Hayu, dinu lega. Jadi kari negara rejek pisan. Nah, si temannya anak atuh. Sieu da mah. Kalau teu kawani hanas geus jurus. Lain barudak deui kamari mah. Aya di si Acung ka dieu teh nanyakeun. Aya tak kabayang sampelakna budak. Sok bari gawe heula sok we, bari gawe eta na. Urang bari ngobrol. Rokok aya. Kayak saya gawe heula tuh nanya ke rokok ka urang kuat ka aduh kakara urang ku budak leutik disamplakan gitu. Sok heula gawe heula ke kurang bere dahar. Ini ngomong-ngomong lapar barudak euy. Sedahar mana Can? Di dahar. Acan. Nya we nah mana mari sorangan. Geus bareak jaratah mana mah. Naon maneh? Deh, pemanasan ya mah. Teas Pak. Teas ieu. Pemanasan ya. Ya teh. Pemanasan teh ieu. Jeung eueuh titaheun ieu teh. Ka warung ini tuh sorangan gitu. Nyeri huntunya jangar ieu ulu teh. Aduh. Kamaranan di pamajikan teh. Muka hiji ka dua katilu keur ngararambek nih ngalongok-longok pisan Kakang Mas teh. Ceng, kebeneran, kan dia sakedeung. Aya naon Mas? Ceng, kan dia sakedeung. Orang tuh bisa ngomong tadi diuk di dia sakedeung. Kan nyeri huntu orang teh, Deng. Ceng diuk lah di dia sakedeung. Hi Deng, orang teh keur gering ieu teh, keur nyeri hulu, nyeri huntu. Nih warga nu ngalongok urang hiji-hiji acan. Pamajik. Mas, heup. Kenaon ka dieu teh? Maneh mah. Kebenaran Mas ngegeroan ieu dititah kata sumbangan ku si RT. Hai maneh urang ngageroan teh rek titah ka maneh teh ngadon maneh mere maaf minta sumbangan ka urang. Ya urang keur gering kieu. Eta sumbangan naon? Penting jang naon si RT teh pokona mah teh minta sumbangan Mas. Dek teh ngabangun naon teh apa? Mana kunaon? Dijita si RT minta sumbangan, bari jeung teu nyaho eta sumbanganna keur naon? Boboan modus mana mah minta sumbangan teh keur maneh ieu mah. Teuing da teu apa tuh da si RT nitah ka urang. Teu percaya urang mah. Teuing atuh Mas, da urang mah dititah. Terus ieu kumaha? Dek mere moal. Mere naon? Sumbangan Mas. Teu percaya urang mah. Mana manya orang keur gering, ngadon ngalilir ka urang nita maneh ka dieu teh, rek nita ka warung, ieu ngadon meta sumbangan ka urang. Baru teh keur lieur Deng. Kamari pamajikan urang nu ngatilu ngambek ka urang, susu 2 minggu geus beak. Teu ngarti urang mah, pal urang kamari teh meuli ka supermarket, meuli susu untuk 2 tahun, berlaku 2 minggu geus beak. Teu ngarti urang penipuan ieu masih geuna supermarket teh. Aduh Mas, lieur ngobrol jeung didinya mah Mas. Asal naik mobil ke Santolog kieu Mas. Terus saya muteran Mas, aduh lieur Mas. Tuh burung maneh lieur, walau geser walui lieur, asal naik roller coaster ke Arab. Cing, solusina kumaha cek mah? Geus we Mas, ganti lah. Minta ganti susuna ke supermarket? Lain Mas. Ganti pamajikan, eta cerekeun. Urutna jang urang. Hai, mana ngomong sangeunana, urang minta solusi, ngadon nita nyerekeun pamajikan urang. Beki lieur nya urang keur geuring. Geus mana ini keur itu lieur mana mah? Terus kumaha Mas sumbangan? Sumbangan. Kan itu mana urang lieur keur geuring modus maneh eta mah apa urang ge? Jadi moal mere Mas. Moal. Ya tapi ulah pokoknya Mas lamun jadi tong dikasasakeun eta. Nah untuk disasakeun pemajikan Mas. Buat gelo mana mah.
Gua kieu teh jelema teh ke urang kering kerjangar nyeri huntu. Nyeri huntu urang jadi tambahan belah kieu. Dah, ieu imahna Allah. Wes urang ada ka masjid heula. Ari si lain garun cicing gidinya. Nuhun Pak. Heuh geus nya, urang ka masjid heula heuh. Alus oge masih acung. Cung. Saha? Ai mana saha? Sok ngaganggu wae urang kelatihan Nyai Ipong. Si acung mana? Acung. Mana wanean pisan? Iya, acung ieu. Ah, lain acung. Nah, enggak sih kumaha tuh enggak acung. Ah, si acung mah teu kieu. Acung. Emang orang kudu kumaha gitu? Di mana saha? Urang uloh dina si acung. Si acung ke mana? Nah, si uloh. Da baheula mah teh siga kieu. Leutik da baheula mah. Nah, sabeda. Guru mana si acung? Iya, si acung mah sok tanyakan ka warga dia nu ngaranna acung saha hiji. Iya, hiwati dia. Ah, teu percaya. Nah, ini siga si uloh. Di urang bener gitu. Tuh kan sarua pipina jeung urang siga bapak. Bener ieu si uloh. Kamana we uloh? Aing kangen euy. Maha si acung jadi kieu. Uloh, teh kangen pisan ka uloh. Cing ah. Teu hayang teuing boga lanceuk kieu. Maknya jawara silat boga lanceuk kieu. Ih. Loh. Teu ka mana? Tega bener maneh mah loh. Urang mah daripada ditinggalkeun ku adi sorangan, mending kene putus jeung awewe. Loh. Kemana maneh? Si acung kunaon? Siga nu ceurik. Cung ari maneh kunaon? Eta teh nyeri hati ditinggalkeun ku adi aduh. Ini tuh. Kemana sih ulah ayeuna? Tuh ini teh aduh ya Allah. Geus naon abi ya teh aduh. Teuing atuh cung, da urang kita apa cing sabar we mana cung. Teh kudu kumaha urang teh. Si RT kenaun melakukan tindakan yang tidak senonoh. Nyeri hati ditinggalkeun ku adi teh aduh. Sorangan Mana nu sedila? Teh. Bangingna. geus dilapisan. Teh kenaun Ari maneh datangna ilaha. Atuh teh, ieu ka dieu teh. Cicing Iya, sama iya, cicing cicing. ah si RT kenaun eta. Lain si teh boy mana kemana dipikirkeun deh ah. Nah bener teh. Lain si teh ieu si acung keur sedih aing mah karunya. Tuh, ih minyak naik wae atuh sa teh. Atuh teh cicing kesedih teh. Ih, Naon sih? Mana wale ka urang? Henteu cung henteu. Tuh, dia ka teh. ih, mana mah Tapi angger. urang teh aduh, cutan lah. Si RT bade dianggo. Jangan naon. Mau naon sia dia ah. Lain-lain wae sama. Ih, nya aneh ini. Bener nih mah. Teh rokoknya nya. Rokok naon sia. Kopi. Ah. Ih, mana menyerah naik wae cung. Cicing atuh teh kesedih teh. Cung, ari maneh kunaon? Sedih teh. Adi maneh ka mana sih ulah? Ah, si acung mah teu kieu. Ri mana yang mimitina? Suka teh duitan ah. Si Uwa mah iya wae tuh si Uwa di sini. Sana. Sama orang teh keur lieur. Pamajikan orang nu katul kamari komplain meuli susu. Sampai beli susu. Nah, bau. Terus kurilingan capek teh. Di ujung jeung. Anjing tambahan jadi enggak. Ih, aya naon ieu teh? Kareje. Oh, duluan ngomong. Abi heula apa labi ngaleos langsung anu turkeun.